3 menit geus kojor deui lamun ku aing kitu tadi. Ayo ka kumis. Ya. Citra Yuda ieu bakal newaskeun saja di Malaysia tadi di sini bola. Tang pati mere patuh tang urang bae. Maju sia. Sila kira sombong kira genah aing ngegluting sombong ya. Gede bagus Kang. Remeh. Gluting siapa? Hina nyingka sia. Cakane jelema hina teh aya nyaho sia. Nyebut remeh ka aing sia nepi ka sagede kitu teh remeh goblok. Nah, remeh dah 3 piring. Dibayar harus yang lain. Oh, tegal lah. Tegal. Mati. Oh, benar. Iya. Cara mari kenal begitu. Wah. Hiji kosong sia. Rasa. Tiga kosong. Iya 7-0. Eueuh keur bayar? Hah? Pasti ada wasil. Hayang dia. Punah siapa hiji ge. Maka yang punah ranteng rong, loba mana 7 yang hiji. Jaya loba 7, nu hiji peuheur. So, udah titipan gitu. Naon? Jebret, jekuk kurang sekali, digubrak, rakao. Ningan tuh deui. Tapi ku hiji ge punah, acan genep deui. Sia. Sananya mana pintu kata bisa kata aku jadi apa aing boleh aja satu yang biasa ge aing rusia turunan aing dia bukan pati apa tuh tak lagi hilang tapi kalau apa aing turunan itu aing bisa jadi bangsa sia kira aku ya sia beres lumpat genep deui rob san mayar sia sieun bayinya marukana si maing kumaha merentasi belajar Jeung hareup si lain ka dieu saeutik keur deuk ka dieu jeung hareup saeutik sok ngomong sia sebot aing jeung hareup ka sia ye iya aing di tukangan sia jeung hareup ka dieu saeutik mung nah, setete ngaran pipiluan karena urusan batur, bro sakali deui biasa sakali deui naon itu maksud si lain naon ngaran pipiluan karena urusan batur sia teh lain pipiluan karena urusan batur sia nu panjang kokon curaling bangsat sia teh bangsa lain teu masak eta sasatoan digiringkeun ti wirata kastina lamun bangsa mah kana motor kana imah kana TV da satu henteu da satu kalau bangku serangan
dikencarkeun ti kebun binatang Wirata ku si lain dikirimkeun. Kabita mari sasatuan nu aralusnya. Pedah ka Jojo ku mancanegara ku wisata. Dari si lain mah teu mikir di Wirata mah mikir sasatuan teh aralus lantaran daek ngawin-ngawinkeun. Seperti buaya dikawinkeun jeung perkedel. Maya buaya dikawinkeun jeung perkedel. Ari anakna naon? Anakna baut. Baut. Goblok siap. Ternyata rambung teuing. Buaya leuwih tidak geras tidak bener. Gajah dikawinkeun jeung amplop. Anaknya membran. Ya halus kan siap dipokok. Kayak kenal maksud sih yang jalan ke punggung. Iya, dia teh penjaga kebun binatang. Baik, nggak seru aja gajah. Digaji ke pemerintahan Wirata teh. Dewek teh katempuhan, ada si lain digiringkeun nyeun kawenaran di dia, memeh ribut jeung batur jeung aing heula. Ya, wani ribut jeung aing kudu geus aya pangapisa di antara bisa silat, karate, tinju, judo, kabeh kudu geus kapibanan geus. Lain surik dong sateh. Da si lain mah nganggap enteng wae ka batur teh. Asa aing pangjagona, asa aing pangulikna buat teuing batur teh leuwih ngulik ti si lain. Buktikan. Hayang dinyatakeun. Buktikan lamun bisa silat, ngeuleuh aing. Tidak gerakan oge ngarti aing bisa silat ngeuleuh. So, hayangnya tuh. Manya ya silat gitu bro. Aing ge becu silat gitu mah siap. Siap tuh. Kurang ajar siang dan kepilun karena urusan batur. Menurut si Loblong bangsat siap. Dengan kepilun hayang disebut Asep Panteng. Hayang ya, hei cepat tulis kenjai. Hutang pati di bayar pati, hutang menang di bayar. Baru kada aing Indonesia, baru kada aing. Goblok. Ya. Goblok aing goblok. Ya, Asep Panteng wadiana.